Abah Tayo teh kengingkeun hiji buku wayang. Seueur anu hoyong saur. Seueur anu hoyong. Eta teh judulna teh Pustaka Raja Purwa. Pustaka Raja Purwa. Pawayangan. Waduh. Seperti silsilah wayang. Oh, silsilah wayang. Ngawitan ti wayang ieu teh ti dukeun ka Anggring Dharma ge aya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Aduh, geuningan cara raang kieu di dunya. Itu kuat non camak plak kieu aya di kota, itu di kota atau di kampung aja gitu nya. Tapi da teu mungkin aya di kampung mah. Asa pararanas kieu. Paingon geuningan itu. Ku canggih-canggihna alam dunya ayeuna. Geningan masih keneh ieu nya, aduh. Kacipta Gusti nu Agung. Jeung ieu teh di mana dewek teh batur itu, aduh. Hayang teh aya datang batur ka dieu, batur ngobrol. Duh, mana nya euy. Sampurasun. Aduh, rampes. Hai. Bang Cepot. Kang Deni, saya. Ku tangan saya atuh nya ku kencai itu mah. Dabang. Alhamdulillah. Aduh. Kumaha sawalerna ye? Saya. Aduh. Tos di mana Mang Cepot teh bade ka mana? Neme teh. Nya. Naon teh? Nyasab abdi teh. Nyasab. Milarian Kang Deni. Nya. Aya. Kararesan tadi ditepangkeun. Nya. Sareng Bapak Sam. Ya. Bapak Sam subuhun sareng Ambu. Ambu Laras. Ambu Laras. Duh. Nya. Jigana keur ngorana geulis euy. Nya ayeuna ge masih. Iyalah. Ampun Gusti Agung. Nuhun Ambu Laras ah. Pot, nyanyi heula salagu atuh jeung pamirsa Jati Sunda. Nyanyi naon? Bebas kan itu Pot. Sok Pot. Papatong. Nya, papatong Pot. Papatong nu hiber tengah puting. Da teu bisa nyanyi lagi kan. Make gamelan geus sok lah. Neng nong. Di ditu gamelan. Nuhun. Iya. Jeuneuh kumaha Kang Deni ieu? Oke, nuhun Mang Cepot. Sumuhun. Abdi bade ka pamirsa heula. Mangga. Kayak orang ngobrol deui nya, Mang. Nuhun. Ya. Sampurasun baraya Sunda saalam dunya dulur-dulur di lembur oge baraya nu di kota urang pedak deui ngalangkungan warta Jati Sunda jaga titilar seni jeung budaya Sunda. Amin. Danget ayeuna narasumber urang nyaeta Abah Toyo. Ya. Sampurasun Bah. Sampai sami-sami. Punten Bahnya. Abah Toyo teh luar biasa multi talent, anjeunna dipercanten jadi wali bumi. Salah sahiji aktivitasnya profesi salaku juru kunci di Batu Jajar. Situs Batu Jajar. Situs Batu Jajar nu langkung Abdolna mah di Cikahuripan. Muhun Cikahuripan. Cikahuripan eta nu kahiji, nu kadua Abah Toyo oge itu katingali tadi mainkeun si Cepot. Dalang, hiji-hijina dalang nu gaduh bukuna. Alhamdulillah gaduh. Ti warisan pun guru. Pun gurunya. Tang ayeuna urang ngagor heula eta nya Bah. Nu katilu oge aktivis seni budaya pelestari seni budaya Sunda Buhun. Nyaeta di antawisna seni debus. Nyabahnya lumungsur ka putrana Dede Tifa engke urang ngobrolnya jeung putra dina episode kadua. Naon deui Bah nu salajengna guru silat. Masih ke Bahnya? Masih. Silat. Tugas opat. Deui Bah naon Bah? Kararesan seniman ieu sadayana gaduh panginten. Dugikeun ka Singa Depok ge gaduh. Singa Depok. Dugikeun ka Beluk. Beluk Karinding. Teras Tarawangsa teh. Tarawangsa. Sumuhun. Komplit di Abah geuning. Alhamdulillah. Sagala aya kasenian Sunda. Tos kenging penghargaan Bah? Alhamdulillah rupina ai seni pawayangan parantos aya di UNESCO panginten. Oh, di UNESCO. Sareng pencaksilat. Terus aya di UNESCO panginten. Pamirsa 18 November wayang diakui dunia ngalangkungan UNESCO janten WBTB. Sumuhun. Warisan budaya tabenda. Salah sawios pajoangna nyaeta Ki Dalang Abah Toyo. Bah nami lengkapna saha Abah? Kararesan nami anu asli panginten anu asli teh. Nu KTP mah Toyo Sopandi. Oh, paingan sopan. Ya. Toyo Sopandi lan Teja Saputra panginten. Oh, Toyo Sopandi, Teja Saputra. Bah langsung wayanya. Bah nu namina wayang golek di Abah aya sabaraha naon teh urang mah kotak.
Karasan di bumi teh panginten wayang golek kanggo pajangan, kanggo janturan sepertinya kanggo janturan lakon. Parantos aya 2 kotak panginten. Aduh lengkap euy. Geus kalabat gamelana. Karasan gamelan teh panginten abdi teh disebat di pasien ti pamarentah teu acan. Tah eta maksudna. Teu acan pernah kantos anu masian ti pamarentah mung ngadamel nyarira abdi. Ngadamel nyalira mangga kanggo Bapak Bupati ieu wargana seniman nuhun. Bah salajengna bah ye. Urang heula nyokok kana kasajarahan. Ujug-ujug Abah jadi seniman multi talent. Sagala seni Sunda Abah apal. Oge pelaku seni. Ieu mimitina teh kumaha sajarah aya henteu nu namina pengalaman spiritual menginspirasi Abah toyo ujug-ujug jelek jiga ayeuna tah. Kumaha Bah? Karasan upami dicarioskeun mah aduh ribetna ngawitan ti nuju Anom teh entah di mana ya. Kacanakeun arus teres teh panginten. Pergaulan. Muhun. Sok sanaos Abah mah bahana teh manusia yang baik, lingkungannya tidak baik, ka bawa ge lo. Muhun. Karasan kumaha Bah? Tah karasan keur gumelo eta. Muhun karasan tah cing teh ninggal wayang. Karasan pun rama panayagan wayang gitu. Nginginya Bang Rawit wayang muhun. Da sarasa mah henteu hoyong. Karena seni karena wayang sapertos kanu ngan ningan haraoseun ngingiringna beus sareng pun rama. Teu tiasa pisan. Nya teu ieu pun rama ge teu uningaeun bahkan abdi ngiring hoyong nabeeh hoyong ngiring ieu. Alhamdulillah ayeuna nabeeh mah kitu sakedik-sakedik tiasa. Muhun. Tak telah cinta hoyong ngawayang abdi teh hoyong tiasa jadi dalang nya janten dalang geuna dalang mah seueur nya dadalangan dalang tadalang nu jatina mana kitu hoyong abdi teh dalang kerusuhan dalang kerusuhan seueur kalau seueur muhun mu dalang sajati itu acan aya teh gitu muhun karena sancing hoyong nya alhamdulillah abdi teh ku bakat ku peurih panginten muhun dadalang mah kedah masantren panginten kedah jero leres pisan bag-bagan agama sareng pamerintahan kapan wayang dari Angge Siar muhun sempet we ka ditu ka mana tah abdi teh teras masantren ya alhamdulillah masantren teh ka Abah Anom atuh di mana teh di Suralaya geuningan aya alumni Suryalaya lajeng kumaha Bah pengalaman kengeng genep sasih panginten da saur Abah teh kieu ngaharewas ka abdi teh. Bagja cenah. Bakal jadi cenah. Sok bakal jadi. Tong ningali batur riabna itu sok jati diri beunangkeun heula. Jati diri. Ya. Bakal jantan saur Abah. Kudu apal kurung jeung kuringna. Malihan kieu Abah teh ngaharewas ka abdi. Jampe salat teh kusuna. Oh. Saur Abah. Eta teh versi Abah. Versi Abah. Abdi mah satuju. Jampe salat teh kusuna cenah. Ulah nurutan itu. Itu saur Abah. Gaduh ciri mandiri. Nah, ciri mandiri. Karena resan saur Abah teh ti eta teh nya ngobrol sareng Abah dugeun ka genep sasih di itu teh. Nya piwarang ka Panjalu. Oh, Panjalu. Ciamis. Bapak Kiai Soleh mun di Panjalu. Belajar deui tah. Belajar ieu sapertos tauhidna ieu di usian deui. Ya, di usian deui. Ilmu pangaweruh. Ari ilmu ngegelkeun wayang ti mana? Karasan eta ti almarhum Abah teh sareng Bapak Cahyana Sunanar Sunaria. Bapak Cahyana Sunanar Sunaria garap muhun. Anu kamari ngantunkeun teh saha? Anu ti Jelekong. Oh, eta mah Kang Dede Chandra. Karasan abdi akrab bang sareng Kang Dede Chandra muhun. Ngiring bela sungkawa we. Muhun mugi eta Kang Dede cing tapi iman Islamna. Giri harja sabaraha? Eta karasan rerehan putuna Abah Sunaria pangitan. Wih deui kana ngigelkeun yang. Sacan ka ngigelkeun wayang coba di eta cepot teh gugah. Ayeuna urang ningalikeun ieu, Bah. Istilah-istilah anu aya dina wayang satu acan abi lebet karena kumaha mimitina Abah engke dina ngabitan kana ngadalangnya. Ieu teh naon we dina wayang teh nu di kodok naon eta? Tah karasan ieu tah. Tah ieu teh sampurit. Coba tingalikeun. Tah sampurit tah. Kamera nu ieu Bah. Ieu sampurit. Ieu tah sampurit ieu. Nu seukeut anu ditancelebkeun kana jagat. Kana jagat muhun. Jagat teh urang gebog cau teh jagat. Sampurit. Lajeng mah. Teras ka dieu
Tah ieu tuding panginten, ieu tuding. Kanggo digerakeun. Sumuhun. Tuding naon deui bah istilahna? Teras kana awak, geus panangan. Panangan. Teras cepi ieu aya dina ieu sadayana. Muhun. Saena ngigelkeunana abah ngahirupkeun. Ieu kan paeh ieu wayang. Hirupkeun ku abah. Ieu paeh wayang tuh. Hirupkeun bah. Tapi dina mapah tuh. Oh, mapah teh kitu. Tuh. Ieu leumpang mun kitu leumpang si cepot. Muhun. Oh. Cepot bade perang teh kieu ye. Oh. Rigigna polontong upami betul. Woi sombong. Upami mapahna asli mah. Upami nganggo kenang. Kangge kendang. Muhun. Ci, itu cepot anu silat. Tah silat tuh. Lep. Wis. Tah, kadi tuh. Set ah. Nah gitu. Weh. Upami silatna panggitanya. Eta si cepot. Karakterna kitu. Muhun. Iya si iya. Tah upami ieu mah buta mabok. Iya teh buta. Muhun. Buta mabok. Ingat ka Mang Ayep keur ngora? Apa Mang Ayep? Uninga. Sok mabok. Sawios. Bios sageur nama. Muhun. Kembali ke fitrahnya. Seniman teh. Wios mabok masa mabok jabatan ya katanya. Ciki kumaha karakterna ieu. Seperti kieu. Itu si buta mabok. Tapi punten kasar mah. Keun bae da karakterna apa? Seperti ya buta mabok dina heureuy. Sedendek. Lawan goblok deuleu. Teh. Aing mah nek kunaon nek wae. Apa mabok anjing. Nginum naon si lain? Batur mah nginum teh alkohol. Nya, sagar aing mah alpukat genep kintal anjing di jus. Jentangkalna. Waduh. Caang kieu dunya. Eta kunaon buk gitu segala jiga sapu inju. Apaan ieu teh pang? Oh, pang. Nya. Ai pang teh naon? Pang bututna. Tuh, tato kieu. Tato eta. Tuh. Tatona kupu-kupu. Kupu-kupu tata teh. Damang Kang Aya. Kang Dani. Ya, sehat. Eta mending keneh nginum Kang Dani di Batak. Tekenging Keun bae asa urang ngaruksak negara jeung rakyat. Tetep tekenging. Tah, eta karakter buta mabok. Ayeuna ieu. Tah ieu dawala mungkin. Dawala kumaha ieu ngigelkeun ieu? Cepeng heula sampuritna. Ya cepeng heula. Canda kuning. Cepeng sampurit. Tuh. Cing. Oh, nyepengna kumaha nyepeng sampurit. Oh, gitu. Tah janten ngagilak-gilak teh ieu konten. Ieu eta. Oke ieu. Ngagerakeun pandangan. Oh, ieu sirana ya. Sapertos ngarenghap. Oh, ngarenghap. Oh, nya juga hirup bener. Dikumahakeun eta leungeunna. Cik we kalau ngarenghap. Tah, tah ieu tah. Tuh. Cerita. Tah. Oh, ku jempol. Guningnya aya ilmuna sagala oge. Nah, teras tuding di canak tah ieu ka dieu atuh. Oh. Tah ieu. Ieu jempol jeung curug. Nuhun. Oh. Tuh sapertos. Cik, ngirupkeun. Wada. Lah, kemana euy? Hah? Kemana? Allah damang. Alhamdulillah. Duh. Eta kok irung panjang wae kumaha? Irung panjang wae. Alhamdulillah irungna panjang masuk pinter. Bener. Atuh cenah hayang joget lah ieu kanggo pamiarsa joget heula. Jaipong. Tuh, pamu jaipong tuh. Gerong deui eta ge gerong deui. Oh kitu jogetna. Pemuh tuh. Oh, bener tudingnya. Tuh, gulak-gilak muhun. Tuh. Oke. Tuh. Oh, silat. Tuh. Weis. Ayeuna mapah. Mapahna kumaha si Sapertos dawala. Tuh, dawala kieu we mapahna. Oh, dewala mah kitu. Nah, mapah dawala asli. Dewala asli. Upami. Oh, sarungna di ieu. Iya, sarung. Oh, jadi sunatannya. Benten karakter wayang benten papa. Muhu sapertos gareng. Gareng mah kieu. Tuh. Oh, nah, iya gareng nya. Pami gareng. Oke, Abah Toyo. Jebon. Aya hibar yen geuning Abah Toyo teh kengingkeun hiji buku wayang anu salami ieu dalam sanes marupina mah Garuda mung hiji. Rupina daseur anu hoyong saurna. Daseur anu hoyong. Eta teh buku naon? Eta teh judulna teh Pustaka Raja Purwa. Pustaka Raja Purwa. Eta teh eusina buku teh tentang naon, Bah? Pawayangan. Seperti silsilah wayang. Oh, silsilah wayang. Ngawitan ti wayang ieu teh ti ngawitan ieu lah. Dukin ka Angring Dharma ge aya. Dina eta sumuhun Angring Dharma teh pawayangan kareresan. Oh. Bah eta teh ditulis tangan atau napi diketik? Eta teh diketik mung
janten aksarana teu patos ieu da aya sepos u teh janten kumaha gitu lah. Dibaca Tah, u, sumuhun. ejaan lama. Tah eta raras. Kenging buku eta nalika Abah Toyo nuju kumaha harita? Kararasan abdi hoyong kengeng buku eta teh. Guru sareng Abah Teja. Guru mutlak Abah Teja. Dalang Teja. Ya. Abah Teja. Di Di Bandung Karasan. Oh, Abah Teja teh. Muhun. Karasan rerehan Giri Haja sami. Giri Harjana Abah Teja. Muhun sami. Diajar naon we balan imah Abah Toyo mah langsung ka Abah Tejana, langsung kenging bukuna. Muhun. Malihan kieu ye. Kumaha tah ceritana ye? Ngawitan Abah Teja masihan buku ka abdi. Kade cenah. Da Abah mah moal ngamuridkeun deui ngabungsuan. Oh. Ngabungsuan da Abah mah dinten Senen gerek uih. Tos nyarios kitu. Atos nyarios kitu. Kila-kila ieu mah. Sumuhun. Dinten Senen ge Abah mah bade uih. Tawajuh heula cenah wayahna. Da Abah mah moal ngamuridkeun deui. Nah terus abdi teh tawajuh sareng mama teh aya saksi teh aya saksi dalang panginten. Aya rencangan dalang Yusuf. Terus dalang entis saksi hidupna. Muhun. Entis teh tisna Ti rerehan sanes ti Batu Jajar sami. Batu Jajar. Muhun. Da aya saksinya terus tawajuh. Tah atos tawajuh eta rerengse dipasihkeun eta buku teh. Sareng malihan cempala kecerek buku terok-tok. Nya. Tah ya kecerek oh campala mah dina panangan. Muhun, kecerek. Kecerek ieu. Abis salah ieu campala. Oke. Terus Bah? Tah dipasihkeun eta tah wayahna ieu. Kade ulah kamanakeun ieu buku ti Abah omat HP saur Abah. Abah Teja. Muhun. Nya da abdi aya malihan. Ayeuna teh. Muhun bukuna teh. Waduh, si Abah Toyo luar biasa. Ngiring karena Persatuan Dalang Indonesia Ngiring, Jawa Barat. Alhamdulillah ngiring. Ayeuna ketuana ku Bapak Asep. Bapak Asep Kumis bang temu dia tamu di. Bah, waktos mintonkeun ngawayang terakhir tahun sabaraha Abah Toyo? Ngawitan teh 2011. 2011 tos ngadalang. Atos. Nu terakhirna tahun terakhir kamari panginten. Kamari waktu samenan kamari. Saman kamari acara. Acan deui teh acan aya. Jadi tahun 2025 nya. Duka tuh ayeuna ieu, saman ayeuna panginten. Aya pengalaman spiritual naon nalika Abah Toyo janten dalang. Karena kan masing-masing ngagaduhan spiritual. Jadi hal-hal anu sifatna ieu geuning Bah goib geuning lah nya tah kantos kumaha Bah? Kararasan dina pawayangan teh aya ahengna oge. Aya ahengna. Tah kumaha Bah ieu? Kararasan ti payun nuju mancen tugas di Banten panginten di Banten Cikotok. Tamalihan kieu aya kajantenan kieu. Bade ngawitan ngawayang. Desal Pareum. Aduh, Desal Pareum. Muhun. Kan sumber lampu. Muhun Desal Canyarak Desal pan. Ah, sia genset. Muhun genset. Pareum. Terus waktos tos meped panginten. Sia. Tos meped waktos teh nu nongton teh wah tos pada Gus Rabul Nuhun tuar panggung saur anu nongton. Di tuar panggung asli dirubuhkeun. Nuhun maksud teh. Mun teu hurung. Mun teu hurung panggung dituar. Kararasan heuda angin Allah nu sagarupinya leres. Tawasul ka Allah nyuwunkeun ka Allah nya aya jalan kaluarna panginten. Da teu kena disebatkeun eta mah. Da aya dinu kitu mah aya awae. Nya aya bae nu ngaganggu. Saguru saelmu ulah ganggu. Tah eta. Kararasan rencangan malihan. Cing teh saur abdi teh hurungkeun Desal. Da ti Bandung datang ka dieu teh lain rek ieu rek ngahibur, beusi hayang ngarokok, hayang naon sok we. Sasarengan jeung abdi. Ulah ganggu we. Ulah ganggu. Da abdi ge aya kawani lamun kasar teh mah kitu. Da saur pun guru kade ieu. Nya alhamdulillah. Ku anjeunna ditepak ku anjeunna hurung. Nu bener Bah. Nya raras. Ditepak hungkul. Ditepak hurung. Nya duikeun ka ngingiring sareng abdi, ngingiring pas ieu karokok biasa ngingiring unggal panggung anjeunna. Alhamdulillah muhun. Alhamdulillah. Luar biasa. Pamirsa geuning kitu lalakonna Abah Toyo dina sisi profesi salaku dalang. Anjeunna nu ngagaduhan warisan buku tentang wayang anu diwariskeun ku Ki Dalang Abah Teja. Perjalanan kehidupanana memang Abah Toyo sempat oge ngalaman ke zaman nonoman nyaeta janten preman tapi ini terus pangsiun. Preman pangsiun asli. Asli.
Ayeuna hirup teh janten manfaat margi sebaik-baiknya manusianya bah. Anu manfaat. Pamirsa anu bade nanggap wayang Abah Toyo, mangga we hubungi ka mana Bang hubungi? Pancanaka. Padepokan Pancanaka anu meryogikeun kanggo liburan, kanggo boboron acara-acara kementerian, kedinasan, ulang tahun, utanapi oge dina hiburan Agustusan, ngawinkeun nyunatan. Nyaeta Sanggar Pancanaka. Nu alamatna di Batu Jajar, Blok Kaum Selatan RT 1. Caket Kopassus? Caket. Oh, nya pasar Batu Jajar. Batu Jajar. Mun. Cekap bikin ka dieu lah. Ge urang sambungnya di episode kedua. Aya naon di Kabuyutan Cikahuripan. Cikahuripan Batu Jajar. Batu Jajar. Margi di dinya aya Grand Canyon luar biasa. Mohon. Mendunia viral pisan. Ke orang bahas masih sarangan kusim kuring Deni Gaclik sareng Abah Toyo. Nama orang cek dikeun ka dieu lalakon Abah Toyo salaku Ki Dalang Wayang Golek. Hatur nuhun, Jati Sunda, jaga titilar seni jeung budaya Sunda, rahayu.